Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat PSP menuju ngerempal ya lah. Aya kenalkeun atuh Kang Opai. pangkeun Mang Ujang teh ya. Layak. sarehat. Alhamdulillah. Sehat tapi undur mentaan. Agar we coba lapok dun gitulah bari bahasa Sunda. Iya. Aduh sim kuring bade naros raya bade naros ka Kang Opai. Saurna teh Kang Opai teh muridna guru di Karunung teh saha namina teh? Karunung. Saha teh? Saha namina teh teh? Ujang Darsono. Ujang Darsono. Masih bersama Ujang Darsono. Ujang Darsono di Gunung Garunung. Itu mah Ujang. Eta Kang Opai kumaha eta mimitina panggil jeung si Abah Gunung Karunung teh kumaha tah? Ya kisahna mah kieu baheula teh nya. Kan tadina abdi teh bade ngadamel grup calung sareng tuluy lampar teh sareng Ujang Darsono teh kumargi personilna aya hiji-hijina nya teh toge vokalna kitu nya Kang Darsono ge gitu toge vokalna Padahal mah kieu surati mah diborong di hiji salung teh di hiji. eta pana ari api kan gadu pandanganna dua nya bojangnya nyapanya dua oge di nyapalan keur nyapang calung. Keur ngopepang anu lagi. Saat ini nyata kisahna teh sareng kiwira sareng Kang Ujang Darsono teh tepang teh teh. Kitu nya. Sana. Tah si sing horeng sim kuring teh nyanak calung saset pan sanakan titasi calung teh. Ditabur kabehanana. Nya Tabeur kabehanana. Hitungan dicanak we ka Cikancung da kumargi aya cenah kenang mah cenah tah kenang mah jarios teh. Saha ceng mang anu saha urang mundur teh cenah namina teh. Anu ieu teh si Jalu teh saha namina teh grup si Jalu. Ajang, Mang Ajang. Si ngoreng kan Mang Ajang terus diteang ku Darsono teh, Kang Darsono teh. Dua kali si ngoreng abina teh aya. Nya meureunnan anjeunna teh meureun kapokeun meureunnya. Da teh dinya teh kopi teh canak dewe calung teh asalna mah disimpen calung teh di Ujang Darsono. Karena teh calung teh kan dikamanakeun calungna ayeuna. Calungna mah aya we gini gitu. Oh, Tos barobo diical nya. di Di Ical. kilo. Sabaraha kilona? Eta nya eta Rp500. Rp500. Kenging sabaraha batangan kana udud? Setengah batang. Lain eta cenah aya bejana dibere ilmu kana randa. Nah ada ditinggali-tingali teh di dinya mah lain kana randa. Nah nyoy. Nah nyoy nya. Eta we tingali bahasa di Bandung geunean. Keuna teh kalau kitu. Lain eta teh kumaha? Jadi-jadian. Jadi Eta teh guru teh salah mere ilmu kumaha eta teh Sekarang mah jampe harupat jika ada gara-gara harupat. Kira aku mere ilmu kanu ngadu pedang atuh. Ilmu kana randa gitu Nyoy, guru. nyoy. Ai kasih incu alus atuh merebet nu are nyoyong gol di cokotan. Meunang. Padahal sarua dibere ieu mah kalung batu nama. Alhamdulillah Wah, warisan. ieu Bang, ai abi mah kieu kamari teh nya. Eta orang naon teh tatangga. Aranna teh Ocim nya. Cim. Eta mau budak-budak. Wah. Pokona mah ngamuk we, Bang. Si Ocim teh eta teh. Bedah naon? Kieu budak-budak nyalahkeun teh KRT, KRW. Nah beda cenah ieu teh ayeuna namina abi cenah nya. Kela cenah. Ieu teh lain KTP teh bet salah kieu nyeun KTP teh cenah. Nyalahkeun we kitu. Yang kunaon cikengkang. Lain cenah eta mah naon teh ngaranna teh ari nami abi cenah. Ari Jenis kelamin. Ai jenis kelamin cenah laki-laki. Cepen Kapan akang oge cekeng laki-lakinya teh kieu mah cekengannya. Lain masalah eta cenah. Eta mah resepsi Kang Opai atuh begitu masalah eta cenah. Lain cenah ieu fotona menjadi foto monyet kieu cenah. Eta salah ieu. Oh, bener Bang. Terus kieu hiji deui kamari. Abi teh indit. Erek ka Garut rencana teh nya.
eta mah di apa teh di Korem nya Korem eta jelema ngalalita jauh nu birat begitu Bedah jelema banget. teh eta teh alah ampun abi mah kakara saumur teh malah eta tunggu maung teh nguliat ka jalan gitu Boro di Bandungan Gusip Kuring teh eta mah fokus-fokus cangkeun we nyeun cangkeng kahujanan we yo nguliat atuh lain birat jelema teh wani newak eta mah abi kagok kodeg aku abi kagok lain geus 2023 mah bagian hudang geureun nya siga siga bagian udang da cangkeum meureun cangkeng kitu tah Nah, jadinya teh tuang sambutinya warang sambut. Kurang sambung deh kena lain ieu mah di dieu rek nanya heula saya batasan nih kalau nonton gitu wargi-wargi teh gitu wargi-wargi orang sadayana teh cacing heula eta ai urusan jeung nyoy kumaha urusan nyoyna mah saya nyoy we cerai we intina mah lah gitu Bagian saha tuh? bagian Kang Ujang eta kumaha biasana masuk kayak gitu teh ka ieu tah dia rek nanya didinya teh ulah tega ka budak teh ari budak dibere susu sapi unggal poenya ari indungna susu indungna eta diketupan we lain di kope ulah cenah nyata lamun berasa leutik ngagitan budak teh tuh terasa leutik mah yang encar ya si Kang Madu teh ya ku bakal isin ku pemirsanya nu di mana we ayana gitu budak teh juga dibere susu dihapunten ieu ngomong ieu we ka ieu bener eta mah ampun jadi gaduh kalepatan pada aya atan tina caletotan tina bahasa soalnya kita bakat wargi-wargi PGSP mah kieu sadayana ge rarumek lain rumah manis Iya, Bang Hendra ngalanjutkeun nu tadi kan tadi mah kisah eujeun eta Mbah Gunung Gahunungnya. Kumaha ana caritana bisa nyambung jeung PGSP. Jadi penyanyi di PGSP ayeuna terus kaluarkeun sababaraha lagu, ngaluarkeun sababaraha ciptaan yang dibantos. dari dia mah mimiti ningali teh di teh di jalan sana leungit budak itu di tempat dampian gitu terus mimiti mah Ujang Darsono teh nya nakap teh hayu cenah urang ajaran heula we cenah di ditu di mana cenah di Ciuni mana mah Ciuni Citaktu emang enak di ditu mah cenah aya sagala aya kenang medang tibor cenahnya sagala rupi lah cik istilahna mah jadi dina latihan ge mah isin teuing aya di dieu makan cik istilahna di emper-emper gitunya mulai gede golodog cek bahasa Sundana mah golodog hari di ditu mah aya tempatna studio mana PGSP cenah Pandawa naon singkatana PGSP teh cek abdi teh Pandawa cenah Pandawa naon Garut Sobat Pandawa cek panguyuban jauh lain panguluban sanes pertama panguyuban sampung enten deui sareng panguyuban mata karideung dari kulub panguyuban Garut Sobat Pandawa Panguyuban. sanak we abdi teh ka dieu ku Kang Ujang Darsono teh dabrikeun teh panjang ayeuna masih panginten sok gitu-gitu tah Kang Upai gitunya bari seuri teh kadang-kadang sok bari seuri teh itu mah Ujang sono eta tapi urang teh da angernya kasih guru mah sono wae rek kitu rek kieu Lila teu kumpul Guru Ujang Darsono anu aya di mana wae anu nuju jalan atau napi nuju di bumi ulah tanpa nonton podcast ieu nya reuy malen podcast benerna mah geureuy iraha ka dieu sono ya sobat-sobat sadayana ya lajeng suka Bang Ujang aya ieu Bang Ujang can ditaros-taros Kang Indra tah kumaha Bang Ujang eta ngawitanana tah tepang ngawitan sareng PGSP di kumaha tah caritana nang kieu jeung abdi teh dengan rencana pemintanya Bang Jali oke Bang Jali itu tapi di raos-raos mah kopi asa enaknya sareng kopdun oh we atuh da kopi batur nginum ya cuma nu di dieu jadi kieu Kang
mulai awal abi mengenal PGSP nya pas abi teh uih ti sakola pas hujan kira-kira jam 2 kan sana si bang minta teh nanti seneng banget nyanyi nyanyi di mana teh iya senatina wising oh wising kan masuk ngadorot heula teh sana dimasukkeun anggota sebenarnya sok masuk tah abi teh muka wising wah jauh rame cek kengkenya kumaha nyanyi yang bisa ngelis lagu saka hoyong urang gitu terus gitu teh kuring mah nya gitu berbados dan resep Sunda tanggutan kosidahan pokoknya mah siapa kewe lah ya bebas ini namanya kerja mah pokoknya digayem ya lagu naon ge nya halus Gas geus lah, eta mah kewe lah Game Boy ya we. teh buat naon teh istilahna teh anu kakuasai sans kakuasainya pun paralun asap kana lagu Sunda mimitiana teh kapalangnya teh gini anu nya terus anggur hideung Nah, anu hideung. tapi abi mah nu berkenang yang nu dikenang we mah eta lagu Bude nah eta viral nya Bude, Bude ka dia aduh sareng Bu Ane nya nu di mana wae oke Kang bapalah ayo bapalah Bapak Kang Ruhyat nya nu di Bandung teh nya banyak nu nya sa war so non ketua BBS salam baktos di BBS mugia sehat selalu diberikan panjang kasadayana we lah hiji deui Teh Ani mangga Teh Ani nu di terus saya beakeun coba halo Kang Agus aduh eta si Cauk kok pisan ngebohong atuh Cauk ditungguan Cao yang geus ngumpul ya. Kumaha ya? Lanjut Kang Iwan damang Kang Iwan Lanjut. mangga dilanjut Kang Ujang nu di mana wae ayana geus atuh sia teh dilakban sing ku aing da teh tadi aduh istri sahabat PGSP nu di mana wae ayana nya dikumkeun wae ka sadayana punten ari ditanya cicing nu di mana wae ayana dikumkeun wae umar kitu terang hiji-hiji nabi-nabina mangga jangan deui abis pada nonton bisa kacat truk bisa kita kayak mana cerita gitu kan aduh istriku lupa istriku yang ada di Jakarta ya selalu ayu aduh di Jawa ayu ngus apa ngus bagian Bang Ujang Bagian Bang Ujang kan? Ya, ada sampai lanjut Bang Ujang ya. Biar teh sampeun eta kumaha naon teh juralit ka jungkrang teh acan mun dina lagu mah nya Sok. lain kapalangnya we nya jelasan iya ngomong tentang Bang Ujang udah budak terlanjut kan cuma terus Lanjut Bang. lanjut kan Bang mangga cari kira tepina tuh sok mangga aduh cicing atuh sok Bang nah dugikan kaki aya hiji kejadiannya cicing batur ngobrol teh mangga Bang lanjut itu Bang lain eta pas mami hilap punten maminya salam pakuatosna mami ya mugia sehat selalu ya mami ya Geus. Eta Bu Ine can kapanggil. Bu Ine Bu Ane pan atos. Oh, atos. Tapi dikumkeun sadayana sobat PGS sareng sobat BBS di mana. Nah, oke Ka Stradinga cek dong blak duk emang Bang aja Bang Ujang Bang Ujang. Mangga di waktu Bang Ujang. aduh Gustin aduh terus gitu SPG oke nya kayak hilap. Terus ya. Terus Bang Bang Ujang sok enggal. Aya hiji kejadian eta pas malam ramai ya Ada Pak jauh patung deui eta mah kereunteup rongeng gitu tah grek Cing, motor minggu Minggu ya.
malam minggu di lembur pas libur jam Sampai masuk setengah program. sepuluhnya setengah 10 malam eta hayang ngisingan nepikeun ka mojok di kebon jagung. Lain tapi ngagan Eta mah gembol Dewi kan Ka, tah. Aduh ampun eta pun Dewi Ka sok pojok di kebun jagongnya tah. pastinya Awas yung Pak Was kata Ai baturkeun Was ngomong teh aduh Gusti nu agung. Pak Iwan. Teh galuh punten nya teh galuh aduh namanya Teh galuh, kesebat oke. ya. Mangga terus. ngatos panggil Bunuh gemol. Gemol kumaha masalah gemol teh kumaha. Disebut nama Awitan ieu memang ujang gemol lah. Indomie kumaha teh. Ieu teh Indomie. ujang gemol kerek ayeuna ujang teh hong. Ujang gemol kumaha eta. gemol eta Kumaha teh. mojok Pak Jali sehat, Pak Jali ya, Pak Jali sehat selalu diberikan panjang umurnya. terus aja di we anu dang Aduh. Ieu Gusti mah Jali terkesan. ya, emang Jali. Heula teh geuningan. kan aduh Zaman preng-prengan teh ya. Oh, Eta mah benernya Bang Ujang jeung saat itu jeung Bang Jali nya. Nini, Aki. Eta. Hai. Salam. Boy jeung Boy-nya. Boy jeung si Wida. Bude. Boy. Parasea ya aduh eta mah. Teteh Nung. Edek parasea deui edek. CS. Di Kalungan geura. Pertanyaan hiji ya ke Kang Indra Madu kumaha cara nyiptakeun lagu siga saguriwal kitu kumaha ya. Aya masalah. Ceritana Kepungkur teh kan kieu nya. Sari Ari batur. Kieu, cicing kieu pokona mah kieu. aja tau kado Ini ngobrol teh. Teu aya deui. kumaha teraskeun Tuh kan baheula mah sameme ngarang lagu teh kieu heula nya Bang. Pemirsa kieu dangukeun ah bae di Jadi baheula mah teu resep ngadangkeun ngomongnya ngadangkeun. Terus Ya. Kumaha caritana teh Agus tadi ngobrol teh ayo wae. cicing heula Kumaha kumaha itu cara para nyiptakeun pemirsa lagu. ditonton. tah kana Tegalu, halo Tegalu. Sehat selalu. halo Pauangan dongeng Wide. manolah cicingnya Mana dia nyiptakeun lagu heula kumaha ieu beres ya kumaha. bahasa mimitina teh lagu teh naon Ya gitu we nya tah. tah eta mah keur gering gering abi teh gering teh pas hujan atuh sare sorangan sedih pokona mah ninggalin ka ditu ah mete diganggu main di tukang mah eta Lain, padahal mah aya guguring gegepan berdinya Eta teh. bahasa Bang Ujang dia lagu Bang Emok eta kumaha. eta Bang Ujang enak kumaha eta lagu Bang Emok mimitina tah meni kitu asa kasindiran gitu tah kumaha eta Lain dia. Bang Ujang pangemok teh kieu Kumaha eta? Tanda ieu cuma itu ieu mah Bang Emok nya. Ya, Lain aku sok kadinya jeung Bang Lain Emok. eta ngadamel musik bisa sararae gitu kumaha eta ngadamel. Iya bahasa eta. Oh, eta musiknya Eta aya nu koplo teh gini. Bang Emok acara. lain ada Teu, yo, sama nah. Firly tinggalin Pan eta tadi kan Kang Ujang atos nya Kang Madu atos tah ayeuna mah urang naros ka paketua nah. oh kumaha enggak eta mah sok Nah, mangga paketua. sok Cara-cara ditanya bikin bala. musik arsimen musik Arsimen. kumaha sih Arsimen. arsimen subrek sebleker lah naon bebas lah nu penting Aransemen, mah gitu. arsimen nah Arsimen. jangan lupa Halo, Pak Heri, Pak Heri. Halo, Pak Heri. subscribe dan komen subscribe dan komen pokoknya mah eta musik ku tiasa sararae hareureuy ieu mah acara heureuy bisaan gitu ulah jadi Pak. hate mah sip Yes. kan nyiptakeun lagu Bang Emok tapi kan katiasa kita kan lagu Bang Emok tah kumaha tah caritana Bang Emok mah Bang Ujang. Terus saya Bang Ujang. sok Bang Ujang kumaha? Masalah lagu dan musik mah lah itu mah lengkapna dina inspirasi we. tah Bang Emok kieu caritana teh pas ninggalnya tatangga ngaradio da kelompok ning beja nama Pancasila cenanya Kami berjanji ngawe kadinya akan iya ya bayar Bang Emok aya naon cenah ieu cenah aya di bank naon cenah
Bukan teh Bank BRI Mandirinya itu teh. Pan urang oge ieu keur Bang Emok, Bang Emok. Itu Bang Indra. Oh, Bang Itu keur. Eta teh kumaha ceng aturan teh hiji cenah urang teh kudu berjanji. Heug atuh karirim udud meuni. Kadua Sampai ai mayarna kumaha? Bude atuh bude aduh. Please bude. Urang naon teh mun nginjem 2 juta. Kopi Hilap Bang Alfiansa. Salam waktu sehat selalu ya. Nah, jadi jadi inspirasi gitu. Nyoy juga, nyoy. Ya, cobaan we ceking urang ciptakeun dina kisah Bang Emok teh. Ya aya lagu Sardi, kumaha eta mimitina bisa Sardi gitu lagunya. Eta mah pengalaman pribadi. Nah, eta nya Pernah leres eta dialami. Bang. Soalnya kabareng itu Ya. emang gitu. Nya sami eta mah pengalaman pribadi. Aya di dieu ieu pengalaman naon ieu? Ieu mah pengalaman Hah? Pengalaman nyeroan udud. cip kopi. Ini lagu Kopdun tadi dinya mitina teh kumaha lagu Kopdun sajangan eta Bang Indra. Nah, eta mah inget Kakang Opa eta. Ulah nepi ka dibleker genting atuh isin para pemirsa tuh nu Pokona dipanawe we inget Kakang ayeuna. Opa nya karunya ieu mah. Aya nu nyeri beuteung kumaha eta nu nyeri beuteung. Nah, eta mah pengalaman. Atuh dadi imah teh sorangan. Sorangan tengah puting nya sorangan. Eta sorangan. Ada hirupna sorangan. Jabak ka WC jauh sok ka astana. Puyuhan teh direwek. Puteung pulilit ka ditu gulang-guling tungtung nama naon kan kresek bah. Nah kresekeun asli mah. Galungkeun kawarungan. Heuh da ka itu sieun ka astana pan WC-na di astana. Jorok eta mah. Nya gitulah pokona caritana Gawe pokona mah. Kebanggaan. Mangga ina dilanjut. Nah, Itu nanti menjelang tahun baru kan 2023. Tergantung urangna. Ai urangna masih kene resep mah. Yang penting mah kompakan we lah. Ya Ya, mudah-mudahan we daya akibat yang sababnya. Sababna urang pan ayeuna osok nyaranyi kieu nya mudah-mudahan we kapayuna bisa janten artis. Jadi kieu nya sebenarnya mah tujuan PGSP mah nya emang awal-awal mah dina wising gitu nya. Awal-awal kumpulan dina wising katingali meureun sasabara urang anu bener-bener hayang nyanyi nya. Hiburan yang katingali bener, hiburan. Panjangkan silaturahmi. nyalurkeun bakat seni. Nya berlanjut karena YouTube. Emang sebenarnya di jeung zaman Bang Jali sebelah ditu, memang wising di Bang Jali sebelah belah ditu gitu nya. Dan kusabab ayeuna mah alhamdulillah loba talentna, ya Kang Opa, ya Kang Ujang, Isbu Kang Indra mah gitu nya. Dan sebagai pencipta gitulah. Bang Ujang pencipta jeung penyanyi oge. Bang Indra mah banyak menciptakeun tapi ngalagukeun mah tara lagu batur we dinyanyiikeun nama Malaysiaan. Aneh heueuh. Pemain nu ngartos Nah. jalmi ieu mah jen. Aya nama kieu keur ke depan keur ka payun rencana ka payun. Cik kumaha carana ya supaya YouTube urang naik. Menang subscriber minimal 1000 gitu, supaya menang bisa dimonetize. Menang AdSense, menang iklan ya, geus aya iklanan mah beuneunan aya pulusan. Seutak saeutik mah ya meureun jauhna meureun urang teh bisa meureup peralatan, meuli kamera, meuli naon. Deudeuketanana leutikanana nya ke koplu nu meureunan. Ya. Hasil dina YouTube teh. Dukungnya. Tah, mata kudu cing semangat. Subscribe nah. Anu aya posisi sebagai penyanyi, sok nyanyi sebagai pencipta, sok ciptakeun. Keun bae istilah nama anu ridho lillahi ta'ala we nonton ka urang mah. Urang ulah maksanya. Tapi da insyaallah mah nya we era itu nonton jeung wargi PGSP teu nonton mah gitu. Nah, gitu. Teu subscribe gitu. Mantan-mantan PGSP, halo saya. Tah gitu bener Kang Indra lah. Tutup we lah cekap 25 menit tuh. Mun sakitu we sobat-sobat PGSP nu di mana wae ayeuna oge sahabat-sahabat YouTuber di mana wae ulah hilapnya saling dukung, Saling subscribe-na, saling komenan, Majukan. urang silih Jangan lupa majukeun lah kitu subscribe, nya. Urang Sunda. like, komen. Sakitu we di simkuring di PGSP ditutupe ku doa Bang Ujang mangga. Doa Bang Ujang. Mangga Bang Ujang, Nah, Bang Emok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim ala
alam kulli sholawati rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma rabbana atina amin. Sana kita benar subhana rabbika alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitu ya paluarginya mugia sing sarehat sadayana dilancarkeun rezekina. Pokokna malah sarehat yang penting Oke, sehat. hilap ke penggemar Kang Opai, jangan lupa subscribe lagi ya, like dan komen. Mangga atuh dikarantunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.